Nah barang-barang mamang dikumbah ku mamang nu nginum pamajikan mamang atuh emas bawa ke ditu mau dijampe deh toko udah make jampe ilmu kalau tak heula mun tadi keluar akara ka dia dijampe ku aing men ho cenah kaji dur bawa ke ditu maena menang setengah jam maena ngebel abah haji enak alhamdulillah pamajikan kula keluar selamat manjur rojak kanjut haram jadah. Iya ku ari loba nu karari ya HP kamera ya itu luk salotor kaing ban kabeh ieu. Terus makana pemuda mempengaruhi orang kasep bager hayu gerak belajar usoli ngaji nangis hiji rukun salat rukun wudu sifat 20 enggas ulah luhur-luhur ngajina jak ulah mati baheula ge tilok di luhur tah ngaji suka datang al mahoni atuh teu dihandap bae ulah mengaji kitu bah eta banyak enggas ngajina urang mah eta bae praktek sok mantap kolot baheula mah aing ngomong tia aing mah dia eta cenah odah ka anakna eta janah kan nurjanah heeh sutiah mutiah rodiah sarnah idah rohmah aya gitu. Terus endek sodako mah pak mengpengker boga meme datang mis ya muludan mengpengker ayah mengpengker hirup mengpengker gablek geus paeh mana nu dibawa eueuh jelema gagah jelema hebat boeh nu dibawa mah bener teu nganti lu lembar nu dibawa boeh ya Allah abruskeun kana kilungan tempelkeun pipina ya Allah Rabbana Karim lamun jelema na boga amal ibadah amal anu soleh waktu di alam dunia ya Allah eta tanah ngagupayan pak cek tanah geura ka dieu anjeun tenang bae leutik ka deuleuna kuburan balik nu nguburkeun kula bakal dilegakeun ku Allah kitu tenang bae anjeun mah torojol malaikat rahmat cek saha di kuburan darehe pak ram eta di kuburan rame ya Allah tarojol belamun eta jelema boga amal soleh mah ya Allah nya kasep mun lalaki nya seungit nya geulis mun awewe maitna mun awewe nya geulis rupana engke eta nu makhluk Allah na teh begitu ditanya saha ari anjeun meuni geulis kieu atau meuni kasep kieu kula teh baheula salat anjeun masyaallah ari anjeun saha meuni ruhai kula teh ieu baheula ngaji anjeun teh masyaallah ari anjeun saha meuni nyorot aing mah neon masjid pan bareto masjid lampuan dibeliin ku dia 1000 watt ieu lah aing ku ari cenah ari anjeun saha meuni hurung aing mah granitna anjeun saha kasep mah kasep kan peuleuk aing mah semen ulah omong cenah he ngomong eta kabeh ka kabeh ngararomo ya Allah ari anjeun saha ya Allah rada kuning-kuning rada peuleuk ieu aing mah cau geujelah muludan baheula cenah waru cau para manuk dibikeunan ka kiai haram jadah doang geureuk aing kawin lapang ke tengah jalan kieu ya Allah kumaha eta geus anjeun mah ketika datang mungkar nakir cicing bae kami nu bakal jawab pertanyaan anak begitu cek malaikat mungkar nakir marrabbuka salatna jawab Allahu Rabbi wa ma nabiyyuka sumbangan muludanana jeung maca salawat jawab wa Muhammadun nabiyyi wa ma imamuka tadarus maca Qur'an waktu keur di alam dunia jawab wal Qur'anu imami ya Allah wa ma qiblatuka Masya Allah ganjaran ngajina jawab wal ka'batu qiblati cek Gusti Allah hei orang soleh naumatal arus silakan anda tidur bagaikan tidurnya panganten anyar wapanira eueuh deui pangeunah-ngeunah pang pelem-pelem pang nikmat-nikmat panganten anyar
deuleu panganten anyar mah mitoha bager kene adi ipar ngahomrat kakak ipar ngahomrat jam 8 masuk kamar dahar jeung bakakak jam 10 ngebongkar bakekok. Ya Allah ku ngeunaheun siang deuleu masuk ka panganten anyar mah bau kembang melati. Masya Allah sepiring bet anyar bujur pamajikan ampul-ampulan. Susu mengkal doanya bocing calot truk truk truk. Masya Allah ngobrol salaki jeung pamajikan di jam 8 penting beledug be subuh cek salakina nek cek pamajikan neng naon eta atuh subuh neng meni teu karasa kumaha spray pagi pabaliut guguling geus mental ka mana boa kunaon ku ngeunah ku pelem-pelem jadi panganten ya Allah jajal asup ke kamar ini siang bau balsem pindah goa hiang bau sepah nah kumaha tapi eta ibarat kos kitu artinya ketika jalma orang soleh geus teu ditakon deui ku Allah eta jeung jalma anu soleh jeung solihah waktu di alam duniana wa amilus solihati sok daek ngamal anu soleh. Tapi lamun jalma dorakman jadi dorakman mah eta dorakman tina doraka 3 kilo keneh ka ditu terus lamun jalma doraka salat teu beuk ngaji teu da jeung tatangga teu ak ya Allah Masya Allah jeung tatangga pahewa beda milih lurah tolol batul nun jadi lurah kumaneh nu ribut geblek sanajan dukungan urang menang ge pan nu meuleuh bias mah urang bae jang teu manehna bener teu naon deuk hewa manusiawi ulah lewat di 3 poe ieu mah kabina-bina 7 turunan 7 turunan 8 tanjakan 10 tong turunan terus ka ditu kunaon hayang cenah imam moal papatak nanaonan misalkan milih lurah kamari minggu ya ira be milih lurah ya tadi menci contoh ieu tadi teh misalkan contoh tah kamari Paneglang kamari Lebak pertama Tangerang terus Paneglang terus Rangkas Bitung terus urang Serang contoh ieu tapi tah nek hewa mah 3 poe bae manusiawi aya nafsuan Senin Salasa Rebo eta urang nu eleh ditanya kudu meunang teh poe Senin tah teh ka mana arep nanyaan be dia ka aing jeung naon dia nanyaan be ka aing sadeuk-seuk aing ka dia ih kuat pamarahan kuat kerentet geus tah Senin Salasa ditanya deui teh di mana atuh ti Buri deuk naon dia nanyaan aing bae tangsat doang dia cenah Salasa Rebo Pak teh ari muludan teh di lembur anu cenah malam atuh teu nyaho pugu tanya ku dia kunaon kitu aing panitia lain dia Senin Salasa Reb Kamis ditanya deui teh ka mana ka pasar ih pan kuari mah ngajawab pan teteh kuari mah cenah ngajawab cenah aing kamari mah sareuk-seuk keneh ka dia dukungan aing eleh aing enak cenah ih aing kuari aing henteu cenah kuari mah aing lah aing sieun aing ceuk entan ge lamun urang cenah keur pahewaan jeung tatangga pae neraka bagianan teu sanggup aing cenah jadi kuari mah teh ka kula atuh henteu lah geus aing kamari hendak mah 3 poe bae lanjut teteh kuari ka mana ka pasar pan beurang amat sih atuh tiba-tiba mararehe cenah ih bener teuing tah eta ngajawab eta jelema kitu bener teh moal atuh atuh make teuing di benerna teh cenah ti mana ti pasar pan cenah leumpang bae piraku cenah kudu guluntungan hatina mah teh naik ojek meureun eta nu kitu bener teh ngaranna doang aya jelema minta anak cau kak pula minta anak caunya atuh ka ditu dia ka indungna cenah Ramjada dong jam sabaraha jam 11 tadi kula ceramah jam 10 lewat 3 kuari jam 10 kurang 7 berarti 10 menit deui
aya keneh kaduna kawing wah cicing sia aran jadah doang mang melikeun henteu ngongkosan moal ngaberkatan henteu kawing aya keneh kaduna kawing aya cenah kiai di dieu mah kadu teu beak-beak kadu Rahman cenah eta mah kadu Rahman nya heuh kadul sirat cenah kadul hak di kadituna ulah inget heubel punten eta dulur kula teh bisa nyebut ai bae bener rek katakeun eta ge di mana wah cenah aya oyai dina iyang aju atuh poin dicoyok cenah huyuna iyoy-iyoyan cenah laju meuli kadu manehna mang meuli kadu oh sabaraha dua nu hiji dipuak nu hiji ditaian pot ngiweuh pada kena kieu kumaha tadi na inu hiji dipuak nu hiji ditaian kayak maksudnya ieu kumaha cenah cek dua nu hiji dipuak nu hiji ditaian horeng nu hiji dipurak nu hiji ditalian tentu eta nu hiji dipuak hiji ditaian pot ribuh padagangna meh dipodolan ku padagangna eta kawing hei ulah sok ape ulah jangan sombong kawing dia ngungkurug aja lempang ke sono nggak lihat-lihat aku wilujeng sumping ka saha atuh nya hoja kori ya dibelokan kayaknya ndek sodako mameng pengker boga meme datang mis ges miskin mah borobor ndek ibadah mameng pengker sehat meme datang ger jawab guari mendingan urang awas ya neken dia benghar tapi tilok daek ibadah apa mendingan miskin tapi rajin ibadah mending mana hebat tak kusangka tetangga kawing mendingan miskin daek ibadah atau aja geus miskin iya kunaon gitu miskin ukur beunghar can puguh benar mending miskin tapi daek ibadah sebab dunia teh ngajamin yen jelema sen coba deuleu urang make rek tibra jate bogana naon bener imah tina bilik angin kolap blang blong ada rasuk ngeunaheun teu kudu meuli kipas angin imahna tina palupuh lamun kieu teh keur ngeblekeun wer be cukup atuh ngeunan eta jing baheula mah kos kitu bener teu Bu eta kula heubeul boga inung kolot kula teh mun aya make kolambu bae kula sok ngendong jeung ibu kolot nah kolambu ngeunaheun eueuh reungit anti obat nyamuk ngan eta lebah bara bagi mun geus muak kot mulek eta gati eta dileungit kena kolambu mah aneh aing ge hei bo hei sok ayeuna ya mendingan miskin tapi rajin ibadah sabab belum tentu jelema beunghar bakal nyenangkeun loba cenah duitna ya Allah kadang-kadang Masya Allah nu beunghar penyakitna gede dulu kencing manis paru-paru jantung stroke penyakit mewah kabeh coba nu miskin bisul be eta penyakit sial bisul ai beuteung nyatu cager baruh ku make ceng ka mana bapak boga bisul atuh oh sakitu dong mulai nonong moal hit dua jadi huntu mulai nonong coba sebab jadi huntu mah lamun loba nu gandeng sareukseuk entek eueuh mun noong nyeri huntu mah mentak noong jelema nu nyeri huntu mending kene bedo ngadadak mending kene gagu sok euy ayeuna urang belum tentu ya Allah deuleu cenah jelema deuleu duitna loba ya Allah deuleu kadang-kadang nu miskin mah atuh paling ge ku gobang beresnya asa dia geura nangkep dia ka dia aing ngegusruk langsung kosrok lah beureum dia angin dia masyaallah tut
teh muak dia nyiksa aing. Alhamdulillah dia alhamdulillah tuh aing musibah cek nu ngerok cukup. Tapi dia nu beungar kadang-kadang imana 3 tingkat mobilna ke 8. Ya Allah Gusti bener teu cek nu beungar aing masa laki gajina sabulan 70 juta mobil aing 3 imah aing 3 tingkat. Tapi aing masa laki datang jam 11 penting jam 12 aing jeung anak geus HS teu papanggih jeung salaki berangkat lantaran salaki sibuk di kantor berangkat 4:30 anak jeung pamajikan masih kena HS kapan ketemunya. Tapi dia lu miskin imahna leutik ngan 2 kamar unggal pueu papanggih bete reuneun mata ke reunuh terus teu reuneun ai papanggih bae mah. Masya Allah barang eta cek nu beunghar teh aduh aing marungsing benu aya barang neuleuh tetanggana imahna ngan sabu teu pira imahna tina bilik tina panggung ngan 2 kamar. Ya Allah anakna 20 hiji kuari kedeunah deui pamajikanana astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi eta barang neuleuh tetanggana ya Allah tetangga aing mah deuleuh tina si eta imahna ge bilik tapi senang benu aya aing mah duit loba ya Allah diteangkeun ka nu beunghar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ulah kieu Bu ya, uluk salam teu kudu kieu. Assalamualaikum. Kum salam ulah kum salam. Waalaikum eta kebiasaan urang. Coba jawab assalamualaikum. Tah kitu. Ulah assalamualaikum kum salam. Gitu. Euy. Ibu dek ngaji sasalaman ka salaki. Assalamualaikum salam. Pak mama rek ngaos nya kana Ustad Entad. Nya ampun nya mama gada wudu. Sieun bae cenah. Nyanya da ka nyapa. Geus sih kudu omong deui cenah. Ku kitu-kitu ge pas saya urang mah. Parang sing dia ngaji ge cenah ih. Maksudna mati kumaneh mah lain syukur pamajikan daek ngaji kalau katu kuwayan nanti beti minta doa atuh wajar teh ngadoakeun atuh aku ngiri doakeun atuh nya kot pasti anak ngaji kot darder bebeja ibu bebeja osok bebeja ka salaki teh ngaji alah tilok aing nyaho tilok salakina di ditu di dapur gitulah pamajikan hendak lempeng jadi samper rada dia hayu tenang tungguan itu aing sakedeung cenah guru kayak nitipkan anak ke pamajikan ke salaki jadi itu salakina tuh hei kami nak ngaji astagfirullahaladzim engke anak mengising-isangan laju jangan saja cenah bere dahar engke cenah sanggup haneutkeun cai tahun kami carape balik ngaji ji aya di dieu nu kitu lain aya kabeh lain aya euy eta Bu ai ka salaki nyebut ulah sok ngaran salaki dusun nu kitu teh nya atuh kumaha kakak tah kitu euy ieu mah kadang-kadang eta ieu cenah nyebutna di dinya jeung di dieu salaki jeung mamaja eta cenah di dinya maka di dieu cenah kereng bae pa cenah di dieu mah teu kereng teh naon ka di dinya di dinya jeung di dieu mana batasna boe eta kudu nama eta salaki jeung majikan kan Rasul diutus ke alam dunia nyampurnakeun akhlak. Pertama akhlak orang pribadi, akhlak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu bagus, akhlak apa pada kudu bagus kudu bager kasaluhureun homrat kasahandapeun karunya terus kuduna mah silih ngampurakeun dosa ngabina rumah tangga heula akhlak jeung papada akhlak ka salaki akhlak ka pamajikan urang kudu sopan Pak tempo Kangjeng Rasul ya Khumairah ka istrina ya Khumairah wahai kembang berem pernah ibu disebut kembang berem ku salaki kumacak salakina kiai pamajikan kula mah teu pantes disebut kembang berem lamun kembang tai kotok geuna anak pantes Bu euy Pak ngan ari salaki pamajikan mah kumacak salak mun salakina mama papa mami papi
mimah pipah atau paralon ka dituna atunya imang kadang-kadang desa laki ku gablek polo deui nyawa pamajikan hideung di mana bae cenah geheng astagfirullahaladzim enak batur eta ka kumaha cek pamajikan tos di warung kanjut laher cenah ku ngomong bae eta kumaneh ulah kitu cenah pamajikan aing mah cenah hideung ulah kitu teuing kumaha ngomongna pamajikan aing mah kurang putih nah jadi kurang bodas tapi tetangga kula mah tuh budak leutik ngarobrol nu teh Jakarta baralik tadi muludan euy ngarobrol biasa cenah lu mah kuat nyacas cenah putih bagaikan kapas iyalah gua mah di sana makan roti gua mah hamburger hotdog hot panas dog anjing panas di hakanan iya cenah gua mah di sini makannya juga cenah jantung aja iya lu mah pasti cenah kayak itu ya lu mah cenah ini begini kenapa sih lu mah cenah agak geheng begini iya cenah gua mah cek emak gua ge cenah cek emak gua cek mana gua mah cek emak gua ge cenah leus teuing cenah hideung mah ceng cenah angel ka belok atuh ieu jelema hideung leutak di amplop moal ka ciri angel ka belok nu hideung mah antak bisa nu hideung nu hade ngan eta jelema hideung ulah sok make baju beureum jodoh kompor kahuruan ka deuleunan pan potong gebos alabat ruak jeng hei terus ya aduh aing geus lewat sajamnya hai kudu nama ibu saling ngampurakeun dosa salaki jeung pamajik osok satahun sakali paling balik sholat sunat ya hampura nyapa hang sih naon sih cenah enggas kuing dihampura enggas naon sih di kudu ulah kitu siling hampurakeun dos bu tuh pamajikan kuring mah sampai Jumat mah mapak di lawang assalamualaikum waalaikumsalam hampurannya cenah Kang sami-sami bisa loba dosa pasti jakang ge loba dosa kitu pamajikan kuring mah osok eta poe Jumat hi kiai lain ku teh isin ih kasalaki sorangan isin aya di luhur ranjang duaan bae teu isin ih aya eta siring ngapurekeun dosa teh isin aneh ulah kitu diukeun salaki gek beuh sakali-kali kudu ngadiukeun salaki poe Jumat naon ieu mah cicing boga ilmu anyar ieu mama paloba dosa hayang dihampura langsung ke ibu tubruk salaki kunaon pamajikan aing kasandingan tanaon salak langsung Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm keeling keneh kumaha eling atuh lain kunaon imah hayang diampura mama maloba dosa ka bapa ya Allah tan bisa ngalaksanakeun kewajiban seorang istri kanu jadi suami jadi masya Allah bapak mama main diampura bahkan mama loba dosa ka bapa loba nyarekan ka bapak sampai sakatorek sabelah celina gara-gara ku mama dicarekan diampura nyapa bisi mama neka surga terjadi gara-gara nyarekan bae ka bapak ampura nyapa salaki dikitukeun ku pamajikan bu ngajengkang salaki langsung kumaha salakina aya ge bapak mah komo loba dosa ka mama sok nganyerikeun bae ka mama sok nyieun hariwang bae ka mama mantak dina detik ieu bapak maing diampura nya mah bisi mama bapak neuk ka surga teu jadi gara-gara boga dosa ka mama hampura nya mah aya ge mama kudu diampura mama komo loba dosa ka bapak bareto teh bapak leungit duitna kantong 1 juta ku mama dipaling Pak masyaallah ja bapak teh mere bae eueuh bae ngomong dipaling ku mama ampura nya Pak pake meuli baju daster geus soek ku di dasterna ge Pak ieu ngampurakeun dina teu kieu mama ampura bising ke mama neuk ka surga teh jadi gara-gara boga dosa ka bapak nyokot duit bapak teu ridho hampura Pak hampura ku bajak salakina aya ge bapak mau komo loba dosa jasa ka mama ya Allah pada tot bapak ngomongna neuk gawe ka Jakarta pada bapak kawin deui mah neuk ditalak kakok geus bukan anak tilu mah pada tot teh mama leungit anting sabelah ku bapak dicokot pakai mas kawin mah tangkorak dia ceuk majikanana eta pasea deui bae tungtungna eta eueuh horeng teu beres atuh kituan eta euy
Terus mantak endek sodako mah mempengger boga ya kuari muludan ya kudu semangat ke tahun harap amin hari dia kamari mere tante nyumang muludan kamari beuh aing masyaallah bae aing tahun ieu mere teh dia beuh aing lagi butuh hayang aing usaha aing kumaha keur kieu aing tanaga membantuan tanaga doang tahun kamari ona mah henteu cenah ih kuari kosong kuari tahun kuari blong tahun kamari jong tapi aing tanaga siap sarua bae sarua ba apalah arti ada dana mun eueuh nu ngagawe mun eueuh tanag sok model ibu ayeuna nu nyeun paes nyeun pasung nyeun ieu saya tak ibu-ibu apa bapak-bapak nu nyeun rendang ge anu nyeun sayur anu nyeun paes bolu ibu aya duitna atuh ja eta kami nu neangan duit bapak-bapak ibu anu ngasakeun babarengan gotong roy bapak nu nyiar ibu nu meakeun ieu tukang ngarengseukeun jurig duit kabeh aya geus kana duit ya ampun alebatan naon mantap ulam paling teu hayang balanja ka pasar jeung pamajikan kunaon kitu eta bikang mamun ka pasar lamun nawar can gepeng me padagang can eureun hayang mata ge kula lalaki mah tilok loba nawar kami lalaki mang sabaraha duit ti daging kotok sakereutna 15.000 Pak Haji bungkuskan 5 atau tinggal mayar 75.000 beres aing hayang dah jeung daging kotok jajal ibu-ibu mang sabaraha daging kotok sakereutna 15.000 meni mahal 15.000 tilu meureun ceuk padagangna atuh teh nu dagang kunaon kitu sakalian cenah encap aya gelap macan eureun nawar ampun ibu-ibu tah laju eta lamun geus toap di pasar atuh angel ka kaluar beneran ceng geura jajal aya ka pasar jeung bikang nu teu deuk dibeuli ge dibeuli lalaki mana ka mana ka pasar kalau meuli beas jeung sambeleun meuli beas sambeleun beres balik jajal awewe duit geus nawar ieu nawar itu kemana beda lah cenah neuleuh eta teh neuleuh mangkok lah cenah geus neuleuh sendok neuleuh mangkok neuleuh naon eta di imah wadah runtah aya keneh geus meuli deui bae geus anu teh cok urang jatah kamari meuli naon ieu mi spray hand dan aya keneh loba ngomong naon lalaki nyaho naon aing nek marah pan jadi pasar aing atuh ge isin nih boga ka isin aing ge tah euy nah mantak Rasul diutus ke dunia nyampurnakeun akhlak lain nyampurnakeun ilmu nah sebabna setiap jelema berakhlak pasti henteu setiap jelema berilmu kadang-kadang jelema nu boga ilmu sok takabur kadang-kadang lantaran rasa aing kadang-kadang nu beungar takabur rasa aing beung tuh makana insyaallah dengan peringatan Maulid contoh kurang akhlak Rasul anu mulia bu'itsu liutammima makarimal akhlak ka Gusti Allah kudu kumaha neng sing rapih kieu ka mana bae make kudungan terkecuali neng keur mandi benar insya sing rapih kieu katinggalina geus teuing diledek ge ih dia orang-orang hulu dibungkus siga lontong bae kos aing lezing beuh deuleu cucu aing nongtot bujur aing nongtot hareupeun aing lepot eta jelema kuari kitu anu bener diledekan dihinaan anu salah dibangga-banggakan urang mah ulah urang nangrangnya mesti nege make tiung rapi belajar maca Quran ya eta disebut ortodok disebut dusun teuing geus teu nu penting urang silahkan zaman boleh berubah tapi akidah urang mah akidah is umat Kangjeng inna dina bada ghariban wa sayarji'u ghariban sesungguhnya cek Rasulullah ketika aku membawa agama pertama agama dicanda ku Rasul asing nah engke ge cek Rasulullah di akhir zaman jelema nu nyekel agama bakal diasingkeun sok kuari diasingkeun jojong be kuari mah perdagangan tilok nanya ka kiai pertanian tilok nanya ka kiai
hukum riba geus teu nanya ka kiai, Bang Emok ngaleuyah di mana-mana. Salaki teh nyahona naon, mayaran geblek. Eta geus teu dok nanya deui ka ahli-ahli Allah. Geus teu dok nanya deui ka ahli mata ku padagang tinggal hutang, patani tinggal tani. Lantaran dagang jeung tanina jeung bisnisna geus teu tatanya ka ahli ilmu. Ieu meunang apa henteu? Ieu sapa henteu? Nu penting aing untung gede. Imah kabangun, mobil anyar. Bener? Mantap eueuh kabarokahan dikurangan ku Allah Subhanahu gara-gara orang jauh di ahli-ahli Allah, jauh di ahli-ahli pengajian. Urang nanti lok tatanya kitu teh meunang apa henteu, mantake kudu tatanya. Insya ya berkah mulu dan mudah-mudahan orang ku Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa, ditetepkeun iman Islam, diparanian taufik hidayah, anak sing saraleh tur salihah, amin ya rabbal alamin. Sakitu bae nu kapihatur geus jam 11 saparapat aya qori urang anu ti Tangerang, terus aya qori deui nyata Ustaz Darwin anu ti Medan. Ta urang dangukeun heula Bu, sabab ngadangukeun Quran gede ganjaranna. Tapi awas ulah Allah ulah kitu. Allah biasa banyak sakitu nu kapihatur ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.